Oh, dirangsang heula. Mohon. Siap. Lah. Diseusup. Terus saya orang mulai sakieu teh langsung lebat. Oh, tapi ulah wakal. Geus lila kuring hirup teh nyorangan. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalasan aya si Amang oge ya Om Jon, anu insyaallah panginten ngajakan ngopi Om Jon teh. Kopi. Tanam kopi oke. Yo Pak Hano atuh. Ya. Pada apa? Fano, sehat? Alhamdulillah sabulan. Gening aya di dieu. Aduh. Nya mirip kopi ih. Baik. Lamun lami-lami di dieu mah eban pingsan hayang ngopi teu kuat ieu ka mana yeuh? Ya, kadi itu Ayo tuh ayo. Siap. Ayo wargi, ayo. Wargi. Mas Yogi bade kopi rasa naon aya. Apalan bae. Ini Parno kopi. Sampurasun. Waduh, kalarasan aya pecinta kopi unggul, penikmat kopi unggul. Punten ya sadayana ya. Abdi hoyong nepangan ka dieu ieu teh salaya seriusna panginten kedai kopi anu aya di Kiara Payung. Leres banyak. Sareng Bapak siapa ya, Pak? Rahmat. Bapak Rahmat damang. Alhamdulillah. Pak Rahmat anu gaduhna panginten. Mohon. Alhamdulillah langsung tepang sareng nu gaduhna. Ieu teh abdi teh katarik kataji hoyong ngopi di palihan Kiara Payung. Pamit tempatna panginten hoyong diuningakeun ngopina teh kan biasana ngopi teh abdi mah di Golodog. Di bumi teh na bangku tah. Nanti sugani di dieu mah aya nu kaanehan Om ya. Beres teu? Beres. Biasa ngopina di dieu mah panggilan di saung deh anak. Oh, saung. Mohon. Karena di dieu mah ieuna konsepna ngopi serasa di kebun sendiri gitu. Ngopi serasa di kebun sendiri. Ah, Waduh. Mangga pamili bade di Ka palihanana. mohon. Siap wargi urang ka palihan hanap urang review, urang guar naon wae nu aya di handap. Satu gitu Om. Siap. Siap wae. Oh, tah Om ningan. Cik antawisna kopi naon wae. Di Pagi. dieu kopina Cobi na buat mikna. Nah, kami kopi nama ada robusta, robusta, aya arabica. Arabica. Aya mohon. Cuman untuk arabica prosesnya seueur aya honey proses, wine proses, natural proses sama wash proses. sama os proses. Mohon itu semua menghasilkan cita rasa atau karakter yang berbeda. Tah, kieu Pak Haji, abdi teh pami ngopi di bumi teh sok seueur patuangan. Kinten-kinten ngopi di dieu seueur moal ya. Insyaallah moal. Moal. Berarti bener ngopi teh langsung dina tempatna langsung mah saurna ngopi Kiara Payung ieu mah. Ieu aya namian panginten Pak Haji. Mohon. Naon nami kopina teh? Kopina pami namin mah sami sarang kelompok tanina cekas kopi. Cekas kopi. Oh ya kelompokna. Berarti seluk-beluk nama meureun cikal bakal nama Pak Haji teh kawitna mah memang petani kopi. Atau napi ngempelkeun para petani kopi. Ngempelkeun para petani kopi. Nama kelompok tani nama tos Tos aya. ngabentuk. Atos ngabentuk, tos lami ngabentuk. Cuman di antawisna seueur oge anu ngical kopinya ka Pak Haji. ka abdi, ka anu ngical ka abdi. Bentukna kelompok tanina aya khusus kelompok tani abdi mah eta mah anu ka abdi mah karena banyak hasil dari kebun kopi nu kita Bogor memang teu ka abdi sadaya. Oh gitu. Mohon. Tah, salah sawisna pengen namanya teh penak sareng Pak Ano abdi teh. Pak Ano aya keneh Pak Ano. Kade tong ditung anu Pak Ano kade geus kadap. Pak Ano tah namanya teh abdi teh tepang sareng Pak Ano, saurna Pak Ano oge selaku petani kopi. Leres Pak Ano nya? Mohon. Petani. Pai dia, Pani. Bali dia. Mohon. Karena itu kamerana tuh. Iya tuh. Janten Pak Ano teh sok ngentunan kopi ka dieu. Osok. Tos sabaraha lami tah? Wah, tos aya 2 tahun ini. 2 tahun. Tah, nu janten tertarik kanggo abdi mah ngadegna ieu Kiara Payung Garden Camp dan kopi itu sabaraha lami, Pak? Ieu teh upami mulai belajar proses kopi mah dari 2016. 2006. 2016. Pas mulai belajar proses dan tawisna di Rajong Laku Bahano, anjeunna ge aya kelompok tani tersendiri ku Pak Firman oge sami Pak aya Firman, kelompok tani sendiri. Di antawisna eta mah ngicalna ka abdi gitu, abdi di proses dari 2000. Abdi mah di dia dari 2016. 2016. Ieu teh ngadeg ieu teh. Mohon. Har geuning tos lami ya. Islami ya mah
prosesnya di awal duit ka biasa diregot gitu. Mahal. Ngabibita wae. Kaling tos Tadi leuleus. kan tos hoyong gitu. Enggak jadi suku. Pokoknya margi sadaya urang guar. Antawisna kopi Kiara Payung naon cekas. Cekas kopi teh antawisna aya kopi naon wae, aya rasa naon wae, apakah rasa yang pernah ada? Apakah naon wae? Anu tadi saur Pak Anu mah aya kopi nu paling raos teh kopi naon? Ya kopi gratis. Waduh, kopi gratis. Pak, punten ya sekedap pami Bapak sadayana di dieu teh penikmat atanapi masih kelompok? Penikmat pengunjung mintanya. Punten sekedap ya. Sareng Bapak siapa? Ieu mah teu gratis da bayar ya. Sareng Bapak Ahmad. Pak Ahmad sering ka dieu, Pak? Kawasan Nyobian ayeuna. Nemean ayeuna. Nyobian ayeuna. Oh. Dicandaku. Ieu rekan. Rekan. Bapak saya Pak? Pak Agus. Pak Agus mah sering ka dieu? Name terang Cirecangan abi 2 kali 3 kali. ya mename 2 kali. Nah, ayeuna perasaan Bapak anu nemean ka dieu kumaha ye nu diraoskeun Bapak ayeuna? Suasana sareng kopina ya? Konsepna raos. Konsepna raoskeun. Pang-pang nama berbaur ya. Orang tersegan mau masuk. Itu satu. Dua si owner nage enak. Enakeun raosnya. Abdi Sanes-sanes ieu nya Pak Haji. Ya sabotol deui. Bapak atas ngopi. Alhamdulillah. Nemean anu diopi ku Bapak Abi nyobian wine sarang ieu double wine. iya. Double wine mah tanpa gula pangenteng. Betul. Abi tambah gula. Tanpa gula. Sami abdi ge pami ngopi teh sok tanpa gula. Karena gulana teh sok ku sireum. Maksudnya itu terlalu manis gitu. Bapak sehat terus Pak. Amin. Atur nuhun magosna. Abdi bade nepangan ninggalan kapalihan hanap. Ayo wargi sadaya panginten urang nyobian ka hanap karena saurna di hanap teh aya lesehan oge. Mungkin urang ngobrol-ngobrol sareng anu gaduhna nyayogikeun kopi teh antawisna pengen kopi hungkul atanapi sareng makanan ringan kan. Makanan ringan teh sepertos misalkan steak atanapi kentang goreng. Urang guar teras. Om, ngamengke ngopina semangat. Wah, lupa hayu. Wih deh wargi tanggosna panginten dina dangak ayeuna mah urang ngaguar masalah seluk-beluk kopi. Kiara Payung, cekas kopi. Nah, kalarasan masih disarangan ku pangaresana Bapak Haji Rahmat. Pengepul kopi banyak, Pengepul kopi diproses gitu. diprosesna ku nah dugi ka finishing anu tiasa dieut ayeuna di payunan abdi ye. Cobian. Mangga cobi. Sami ditaroskeun top kopi anu dicurulungkeun ku Om Jon teh teh kopi naon ya jenisna? Iya kopina jenisna Arabica. Arabica. Terus prosesna ieu mah wash proses. Wash proses. Kurang cobian heula. Mangga. Wes pahit. Karakter kopi. Karakter kopi. Cik, abdi mah hoyong nyobian anu ieu ye. Ieu naon namina? Ku abdi urang pangieukeun nya. Cikan. Aduh nih asa ada mah wios we ku nyalira atuh. Kopi plus jeruk. Nah, ieu mah kopina mungkin rada aneh dan tawisna aya cengkeh, kapol, lengkuas, lemon, pala, comrang, cinnamon, sedap malam. Tetep aja sana lamar wae nya nu sagarupina teh. Mohon ieu kedah. Geuning aya. Namina naon Pak Haji? Iya dia disebutna rujak kopi. Rujak kopi. Mohon. Rujak kopi. Karena aya comrangan. Orang cobiannya. Ieu pati naon? Upami ieu mah kopi madu lemon. Kopi madu lemon. Aya. Pak Haji. Cobian heula. Iya lebih dominan teh anu terasa nanti kapolna gitu. Kapolna lebih dominan ya. Mahal. Memang disengaja. Sengaja supados hanet. Hanet karena patuangan karena tenggorokannya. Laras karena ayeuna teh ku usumna kopi. Terus disajikan anu ge tiis di dieu teh tapi efekna justru hanet. Jadi bisa menjaga oge teh Pak Haji. Insyaallah karena ieu teh memang abdi ngepul cengkeh teras kapos sadayana ti petani nu aya di Kiara Payung. Kiara Payung. Ai ngolahna bener mah ku ahlina. Kopi, cekas kopi teh rasana kuat ka jadi asa di jero pokona mah. Pokona manggablay segala rupa. Terasa di hotel berbintang atuh. Padahal Kiara Payung. Abdi namanya aduh aslinya padahal tos berjalan teh di 2016 nya.
Namanya nu diraosan ku abdi rujak kopi memang lebih dominan nanti kapolna tapi alah pokoknya mah si lidah teh goyang we lah. Pokoknya mah cekas bener-bener ya emang itu. Cobian. Tah ini Jering lah ini. orang nyobian Mangan. iya cobian. Ieu teh lemon, Kopi madu lemon. kopi madu lemon. Ternyata kopi teh saterang abdi mah kan kebanyakan apa aja punten. Kopi teh jeung gula we, kopi jeung gula. Gula kopi. Susu ininya. Kopi susu kan. Buat ABCN. Ternyata kopi teh tiasa dikawinkeun jeung naon bae. Antaranya kan tadi kapol, terus di naon ieu teh? Cengkeh, Cengkeh, lengkuas, lengkuas, lemon, lemon, pala, pala, comrang, comrang, sedep malam, malam, sereh, sereh, kayu manis. kayu manis. Wah, beberapa macam kan eta nu dicampurkeun oge. Tah ieu mah urang cobian. Lemonnya lebih dominan. Lebih dominan. Alah. Tuh, Om. Naon nu pagi aya silaturahmi mah janten ulinga. Tiasa panca kaki sareng Pak Haji Rahmat. Kedai Sekarang payung. kopi cekas Kiara Payung. Ngopi terasa di kebun sendiri. Tah, tema kopi serasa di kebun sendiri teh maksudna kumaha Pak Haji? Jantan warung kopi di dia tidak seperti warung-warung anu sanes, anu nyaman, langkung konsepna langkung mewah. Di dia mah diuhikeun deui ka kampung, Diuhikeun deui ka gitu. kampung. Mohon. Teras kebun kopina ku abdi tes mulai kan tanam. saya kakak. Mohon. Mohon. Jantan langkung kumaha nya natural lah. Natural. Mohon. Sederhana tapi Mengesankan. Mengesankan. Janten panginten nu tadi teh Om kembali deui uih deui. Janten anu sakumaha meskipun orang di gunung, di kampung, tapi orang teu eleh-geleng. Dalam artian varian rasana teh bermacam-macam. Memang iya suasana desainnya desain di sebelah teh kampung ya Pak Haji. Kampung banget. Orang salian ti menikmati kopi, tiasa menikmati alamna oge. Pami katawis di Palembang itu teh lemur, teras pegunungan, pesawahan. Jadi teu asa urang teh teu asa ngopi di ten batur. Nu tadi teh saur Pak Haji, asa di nu sorangan nu penting mah anger. Si dompetna kudu kana deui. Tah, Ayo cobian lah, iya anu tanpa gula, ima wine. ya gulaan ini mah. Iya mah. Anu tanpa gula teh Pak Haji. Mohon, ima tanpa gula mah. Naon namina ieu? Iya mah arabica oge, olahannya wine. Ieu mah nu haneut. Name singkuring nu tiis, tana nyobian anu haneut. Tapi di dia mah teknik minum nage untuk orang anu tara minum kopi. Teknik minum nage aya panduanana supados. Tadi teh akan tujuan abdi mah sareng petani teh hoyong ngajawa baratkeun kopi Jawa Barat. Tapi di antawisna orang Jawa Barat mah sendiri nu diminum teh sanes kopi di Jawa Barat. Tah eta. Di sana nu diminumna malahan ya, tadi disebutkeun kopi saset. Ya. Mohon. Kopi Sementara luar, kopi anu sehat mah kopi tanpa gula. Mohon. Tapi supados orang anu awal menikmati kopi tanpa gula, pemula biasa menerima rasa kopi. Asli. Mohon. Teknikna teh begitu mudah salaresna. Cobi kumaha tah? Jantan kieu biasana nu dianggel lidah paling depan. Lidah Rasa paling manis, depan? mohon. Untuk mendeteksi rasa manis. Coba Ayeuna beri praktek. ayeuna ku urang cobiana kieu ieu teh lidah nu paling depan rasa manis. Mohon. Asin asem di pinggir, Mohon. di belakang pahit, Mohon. paling belakang deui gurih, Gurih. umami. Iya, Itu teh bener. sadayana kedah kalumuri air kopi. Air kopi. Jantan urah langsung serat dieut. Untuk pemulanya, Untuk peminutos biasa mah biasa lios. Oh, nu kitu mah langsungnya mau karaos atuh. Tah ayeuna urang cobian. Urang cobian. Sarangan sareng Pak Haji atuh. Oh, sarangan. Nyanyi atuh naon lupa oge. Teknikna rangsang heula sarap penciuman urang. Oh, dirangsang heula. Mohon. Siap. Disuseup. Rasa urang mulai sakieu teh langsung lebat. Oh, tapi ulah wakal sebatas elak. Tadi teh titik-titik. Mohon. Sepadas titik-titik tadi biasa merasakan karena karakter kopi teh seueur. Cobian.
Karena lek titik-titik tadi kena dapat itu baru rasa. memang anu memang kerasa banget. Tadi mah ngawitan kan teterang teh carana kumaha. Ayo nama memang karaos pisan tadi teh kudu digulung-gulung. Karena titik-titik tadi teh ka bagian gitu rasana. Itu baru rasa. Lainnya orang cobian aroma. Aroma mah tadi caranya sepertos tadi. Tapi pas bade dieut, simpen heula di bawah lidah, mulutnya dibuka. Geus lila kuring hirup teh nyorangan